Hai pemirsa, jangan lupa like and subscribe di channel Uyung Sekuat. Gak subscribe gak rock and roll, jangan lupa nyalakan loncengnya. Atur nuhun sadayana. Santai. Creepy. Wang, Siap juragan. pencetan coba Wang. Wang, jadi kia si Ahmad boga tanah, Oh, kurang sikatan tanahna. kan si Ahmad teh boga 2 anak buah juragan. Santai, aya juragan Imron mah KBG beres. Siap juragan. Untuk Ampun juragan. Di kalapasan jurig juragan. sia durigna. Geus aya nama. Urang daerah balik ke sore urang tempo dia anak buahna Siap juragan. cacagan. Nah, aing foto di kumbah pacu teh. Panas poe ya teh. Suyung kan datang. Mana gelas ieu? Poho di jalan teh. Bodo amat lah. Kemana si Uyung ieu? Jangan boga bos sudah adat di Bangusen. Dikirim-kirim ya bos. Bodoh lah, yang gawe sorangan lah. Pada di Tajong deui. Pusing hirup gigit teh. Kulit dibatur. Lah. Bangsat doangan sia kalaka molor. Aing iti isuk meluk ngadedeluk gawe. Bangsat doangan yuk. Aing neangan ti isuk. Si amat sia. Hayang kus kamari deui aing. Di Tajong. Kan orang istirahat lah. Terus boga bos kos ampeduku ya udah adat. Ayo gerak gawe lah. Mimpi-mimpi indah tadi. Main bogas teh aing teh bogas ya deui. Aya di tuh di saung. Sia rek milu mah ayo. Lah aya dah. Ayo gerak. Aing si cungkring geus mangkat deui. Tiba-tiba betul ayang aduh Aing. segala di dieu segala mah aman. Cit di aing. Hese deh. Betul geus ngeplong geunah. Saya Ahmarawan Haji Ahmad euy. Aduh, aya Haji Ahmad euy datang euy ka dieu euy. Mana can gawe deui ieu ti isuk meluk. Kadedeluk sare urang. Tapi caci cungkring lah ya, mau bener. Ayah Haji Ahmad mah bener. Tanam-tanam ubi tak perlu dibajak. Uing nu melak nu boga si Ahmad. Pararusing aing melakan teh. Batur we iraha boga sorangan. Oh. Nasib. Ayo Haji Ahmad. Kumaha atuh ieu? Haji Ahmad ngadeukeutan. Anjing. Sia goblok aing nilaledok kieu sia kunaon sih goblok. Itu aya Haji Ahmad di tukang. Goblok. Mereka lagi dia. Naonan sih lulupatan goblok aing teh kalabuh kieu. Anjing Bapak aing ge abu mana sarwana.
berarti tadi. Aing carekan deui pamajikan ieu mah. Dok ieu. Awak ateuli tadi. Naon sih? Aya Haji Ahmad. Cek aing ge naon gawe. Pas aing teh tadi tuh geus melak barasiki sampe Bunuh kan orang teh. pusing ieu. Geus aing ku kumbala nya. Oh atuh orang kumaha ieu? Geus aing kumbala. Oh. Nah, itu tuh Ram Jadah duaan. Mana ya si cungkring si uyung ku aing kita melak sampe. Mana ya coba tingali begitu. Cukring masalah dia. Wah, aing awas kali-kali deui kitu. Aing sok dicarekan ku pamajikan ieu kerodokan wae. Sia mah kunaon atuh lupatan wae. Kan biaya Haji Ahmad orang keur. Aing ge naon sia nyawa bos sia galak kitu. Kudu nurut aing geus kapok dikitukeun wae. Sia keur naon uyung cungkring. Teu ieu. Lupakan sia siga munding. Dia 13 didinya 3 lengan. Mana kebon sampe nu kamari ku aing tita dipelak. Ah, tenang atuh, pamat tingali. Urang mah beres ya pagawean urang tuh geus dipelakan kabeh. Pokona beres urang mah. Halus gawe maneh. Nuhun, Ai Pamat. hancaan si uyung kumaha? Ah, aing pusing eta mah pamat. Pagawean ngan hardolin we bege kita ka kebon ye. Kalakah ngomongna modal we. Kedeung hardolin teh naon sia? Dahar modal ulin. Gerah ayo urang carekan cuyungna. Sia naha gawena? Naon tadi cik sia? Hardolin pamat. Sia kunaon bisa kitu? Kan tadi teh laleuseuh, Pak. Lain gitu Gara-gara atuh. awak. Maksudna urang ge gawe sorangan ti isuk pamat. Urang mambung kena kacarekan deui ngan ieu we si uyung ye warahan. Pokona sia ku aing dipotong raskina jadi setengah karung. Ari urang barapa? Sia mah tetep sakarung setengah. Nuhun Tong pamat. kitu atuh paman. Aduh, Tuh, kan orang tuh, teh kan sia gawe. kamari ku aing dibere nyawa tita gawe becus, teu becus-becus. Kumaha deui atuh da urang. mah Tah ulah laleuseuh, kitu deui mulia. uyung. Kitu deui. Kedeng bos, ada telepon bos. Angkat atuh goblok. Aduh sia. Terpaling si Iman eta mah. Oh. Gampang masalah tanah mah. Siap dibayar ku aing geus bara juta ge. Oke. Santai. HBG beres ku juragan Imron mah. Oke. Salam. Geus Wang, teuing pena. Bos Imron memang paling the best lah. Geus aya Wang. Berangkat. Orang kontrol anak buahna si Ahmad. Orang cacagan jeung si Ahmad bae. Siap. Awang. Jangan aing kehalangan jadah teh. Siap bos. Sian. Oke, mantap. Tuh, cing, aing dibere setengah karung beas ku Haji Ahmad kumaha. Eta mah kalakuan sia kudu sia tanggung jawab, sia boga kewajiban gawe tanggung jawab geus eta keun. Kan Geus dia mah orang orang nginum kayak gampang kurang diomongkeun ka Pak Ahmad. Ayo sok minum heula. Hei, Ayo naon juragan? manana anak buah si Ahmad Lin? Mohon. muhun juragan. Kieu. Urang rek bekerja sama jeung marane. Arek moal. Terus keuntungan orang naon? Ayeuna maneh garawe kos kieu nya. Naon kos kieu? Eh, Wang eh. cabutan Wang. Ulah tuna kos kieu mah nyateu. Tong atuh juragan. Maksudna naon ieu teh? Kieu. Urang rek bekerja sama jeung duaan ye. Masalah anu Terus marane hayang teh jadi anak buah aing. ya keuntungan orang naon heula. Wang, Siap. Juragan. letah Wang. Ya duit jang DP. Maneh jadi anak buah urang, jangan gantian. Biasa raskin. Tah, Duit yung lumayan ieu daripada dibere biasa askeun nungkul ku Pak Ahmad. Kumaha ieu? Atuh eta urusana. Terus tugas orang kumaha ieu? Menang duit gampang ieu? jadi tugas marane duaan mah. Tinggal cokot surat-suratan si Ahmad langsung berekeun ka urang. Yang geus.
putusana isukan wae tapi ieu kurang bawa heula duit Di sebagai dagoan DP. kurang isukan sore encan aya imah mana ku aing di meteran kabeh. Siap juragan. Ya, siap. Nuhun juragan ya. Nuhun, juragan. siap.